Wulan anaking jimat awaking kadedeh mama kanyaah bapa nyoreang mangsa katukang 24 tahun katukang hidup masih ayah dina kandungan mama gelis. Ibu Yayah ngakandung hidup 8 bulan lilana dina kaayaan loba anu karasa ngarana ngandung teh gelis. Tapi anjeunna teu ngarasula estuning bagja bakal boga turunan nyatana hidup pisan. Dinten Jumaah ping 24 Maret 1885 hidup gubrag medal ke alam dunia. Dirawung dipangku dipika dedeh dipika asih lirna ngeuindog beberemna dapukuh bungsuna. Ih ayeuna 24 tahun katukang ayeuna hidup geus jaluk-juk jangkung ngaluhuran hidung di ais deui ku mamah gelis. Soknya pengan katuang rama muntang ka apa jungjuna anjeunna nyanak palita ieu hiji siloka salawasna ibu rama hidup mere pituduh jalan kasayan keur anjeun wulan mangapa ngalengka. Ku bapa ayeuna hidup rek diecageun nya geulis. Bral geura lempang ku sorangan sing tabah sing kuat insyaallah ku bapa terus hidup didoakeun mangapa diecageun aisanana. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amin ya rabbal alamin. Mangga ibu calik palih dia bapak calik gedengen ibu neng wulan calik mayun ka bapak sareng ka ibu gelis dipalih dia mayun ka mamah sareng ka bapak. Sok ayeuna hidup sing ikhlas kahiji menta hampura ka indung jeung bapak, kadua nganuhunkeun ka aranjeunna gelis, katiluna pentah doana. Ayeuna hidup calik dina sinjang anu jumlahna 7 ieu ngemutan ka hidup doa indung jeung bapa menembus langit ka-7 teu aya hahalangna. Sok komo dina waktos anu mustajabah ieu diaminkeun ku jalmi-jalmi anu saroleh insyaallah diijabah Allah. Cepengan mikrofonna saya. Mama, Bapak, hapunten uang upami aya kalepatan mohon dina sikap atanapi perilaku uang ka mama sareng Bapak. Hapunten milih uang selama 24 tahun menyakiti mama Bapak. Hapunten uang mama Bapak. Atur nuhun karena kasih sayang mama sareng Bapak. Tilahi dugikeun ka ayeuna atur nuhun pisan. Hapunten uang mama. Doakeun uang mama Bapak ayeuna bade nikah. Mudah-mudahan uang jadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Doakeun mamah bapak nageur Allahumma gfirli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bral ulan anak anu dipikanya aku mama sareng bapa. Mudah-mudahan ku bapa didoakeun kade sing tumut kana jalan saroge uang anak ek ditikahkeun ku bapa sing soleh sing dipikanya aheun bapa ridho lillahi ta'ala
uang ditikahkeun ka Jaki. Bral uangnya ku bapa didoakeun sing gede meli raja sing panjang umurnya anakku solehnya amin ya Allah amin ti bapa sakitunya doana. Hampura bapak ulan anaki, hampura mama ngan ukur sakieu bisa ngatik ngadidik ngaping hidup hampura gelisnya ngan ukur bisa sakieu mika dedeh jeung mika nyaka hidup tapi hidup sing yakin kadedeh jeung kanya bapak jeung mamah jeung teteh-teteh hidup sapanjang jalan taya kendana balgeram yang jungjunan sing sabar sing tawakal ku bapa di hampura pisan Bapak Ridho mamah ikhlas ngalepaskeun hidup sing bagja jungjunan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair amin ya Allah amin ya Allah kabulkeun doa abdi Gusti kamu ya calon panganten mayun katuang ibu ayeuna urang ngalaksanakeun acara ngaras ngawasuh dampal sampean anjeunna sok diusapan ku hidup bari Neng Wulan ngucapkeun istighfar minta hampura Neng ka Allah tina sagarupi dosa-dosa Neng anu karasa anu teu karasa anu ngahaja anu teu dihaja anu disumput-sumput anu terang-terangan kanu jadi indung tobatan ku hidup geulis lantaran eta batang ngalantarankeun Allah teu ridho ka hidup tobatan ku hidup geulis istighfar Neng Wulan. Astagfirullahaladzim. 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 Allah Maha Ghafurur Rahim geulis keikhlasan hidup minta hampura ka Allah oge kanu jadi indung insyaallah dihapunten ku anjeunna mangga diwasu dampal sampean ibu hidup membagja Neng Wulan masih tiasa keneh ngawasuh dampal sampean nu jadi indung tah geulis anjeunna nu sakitu belana ka hidup alhamdulillah kanggo urang sadayana anu nyaksian ieu acara ieu mah mung saukur simbol siloka ngemutan ka urang saking harkat martabat jeung kadudukan nu jadi indung jeung bapa teh luhur ajeuna surat Luqman ayat 14 anis kurni wali walidaya urang kena syukur ke Allah oge kena syukur kanu jadi indung jeung bapa birul walidain sae kanu janten ibu Rama insyaallah berbuah manis sanes ngan wungkul jaga di akhirat tapi oge tiasa dicirikeun kahirupanana bakal aya dina kabarokahan insyaallah sok disengitan dampal sampean ibu hidup geulis hidup sing tiasa nyengitan keluarga omat mi HP ceuli jeung panon sing tiis ceuli herang panon ulah dugikeun ka indung urang bapak urang wirang ku kalakuan urang insyaallah ibu yakin Neng Wulan bisa ngajaga harkat martabat keluarga amin mundur sakedik geulis mangga mundur Neng sakedik sampean ibu dipalih dieu mangga gubrageun mastaka hidup kanggo nyium dampal sampean ibu hidup Duh ibu hapunten Wulan bu abdi teu acan tiasa mulang tarima ka ibu hapunten Wulan ibu ukur ngarepotkeun ibu sing panjang yuswa sing sehat Wulan tiasa mulang tarima sarwi kanyah ka ibu tangkep pamahna sayang abdi tangkep sabelah deui mamahna Neng Wulan taarna Neng dicium ku ibu saha anu teu sedih budak awewe bungsuna anu sakitu dinangna Neng ne ayeuna rek dilepaskeun mudah-mudahan wae Cep Yuyaki sing tiasa neraskeun ka deuleuh sareng ka nyaah ibu bapa amin ngageser ka tuang Rama anaking cek paribasana init isuk balik tengah peuting dinas di kepolisian tangtos ajeuna seueur pisan tanggal walerna tapi tetep bisa nyugemakeun hidup sakola di Bandung 4 tahun lilana eta pengorbanan anu sakitu gedena moal bisa kabeuli ku naon wae ge perjuangan nu jadi indung jeung bapa mangga diwasuh dampal sampean anjeunna geulis
tah dampal sampean ieu anu jadi saksi kumaha indung bapak urang dug hulu pet nyawa belaan teh sorangan asal nu jadi anak kacumponan sagarupi pangabutuhna angkat dampal sampean anjeunna kana panggonan hidup lajeng disengitan geulis aya paripaos hana caraka data sawala anak cilaka keukeuh kolot kababawa neng teh putra saha bumina di mana turunan saha mata kade sarengkak sapari pola ulah ngagugu ka nafsu lantaran nafsu mamatak mawa kaduhung sing emut kana ajaran agama geulis insyaallah hidup bakal salamet dunya akhirat ibu ramah hidup bakal bagja ngagaduhan hidup murang kalih anu soleha mundur sakedik raja sep kokotorna anak king bakal waluya anjeuna anu sakit udag dag deg degna ka hidup geulis nu ngajagang nu ngayugan cengkat geulis tangkep ramana abdi nyuhun kapangkunan hapunten abdi tangkep sabelah deui geulis amin ya Allah taarna neng dicium ku bapak alhamdulillah mayun kateteh geulis kateh mila silih baeudan sok silih doakeun mudah-mudahan sapala putra-putra bapak oo sareng ibu yayah di dieu sing arageng milikna hidup sadayana tiasa ngangkat harkat darajat kulawarga ibu ramah hidup bingahkeun ku hidup geulis mayun kateteh Nopi alhamdulillah ngiring bingah bapak oo tilu putri na parantos ngaruren ngarumah tangga bahkan gaduh putu nuga rilis ieu mudah-mudahan tiasa ngangkat harkat darajat bapak dunia akhirat amin ka ibu hajah palih dia geulis anjeuna jalmi anu solehah ahli ibadah munut doa anak ka anjeuna geulis anaki ka eyang hidup palih ditu geulis ka ibu hajah ka ibu Iyam, ibu Imas, ibu Hajah Asih, oge ibu Jiji, munut doa ti aranjeuna anaking. Bapak Ibu simkuring ngawakilan jirim jenisna neng bulan anggraini koswara bilih salami ieu ibu bapak kantos kabetrik ati kasih geng manah ku cariosan anjeuna anu matak teraos kana manah urang silih luwarkeun nya ibu margi dosa sareng papada jalmi mah sesat